Perkenalkan, nama Abdi Meta Putri ingin menceritakan dongeng Sunda Entong Emas. Zaman baheula aya saorang petani miskin anu cicing jeung bebekna tur katelah tukang kuli. Manehna tuluy ngadoa ka Allah sangkan beunghar, sangkan bisa dahar naon wae. Saha anu nyangka yen doa-doana bakal dikabulkeun sareng bebek anu anjeunna ngamimitian ngendokeun endog emas unggal dinten. Kaayaan finansialna langsung robah drastis, tapi ieu sabenarnya ngajadikeun anjeunna puguh. Kukituna puguh, manehna megatkeun pikeun mencit bebek alatan manehna. Hoream mudik nyokot endog. Panginten anjeunna tiasa nyandak sadayana emas dina awak bebek. Sakaligus upami anjeunna dipotong. Saha anu nyangka si bebek teh maot jeung manehna leungit kabeh harta banda lantaran teu pinter ngatur duit cenah teh. Carita di luhur ngajarkeun urang pikeun salawasna bersyukur jeung teu sarakah. Ulah nepi kapoekeun panon urang jeung daek ngalakukeun naon wae ngan pikeun kabeungharan instan. Sabab karanjingan bakal ngarugikeun diri anjeun ka hareup.